tahun hareup mah abi hayang kurban Kang. Ya alus mudah-mudahan we kelaksanakeun matakna kukumpul ti ayeuna gitu. Nah, kukumpul ti ayeuna, kukumpul duit eureun Kang. Maksudna kukumpul duit ti ayeuna Iroh. Kudu ti ayeuna Kang. Pan enak mah keur teu boga duit, ha? Ya tuh kudu ayeuna pisan, eta mun boga duit kumpulkeun dengan ti ayeuna. Terus mun eueuh duit kumaha Kang? Anggar kudu ti ayeuna. Nya ulah waka itu boga duit mah atuh jangan naon ngumpulkeun naon. Cek Akang tadi kukumpulna kudu ti ayeuna. Maksudnya lamun ayeuna boga duit, kumpulkeun ayeuna. Ti ayeuna lah gitu, saeutik-saeutik. Terus mun boga duit loba kumaha? Anggar kudu saeutik. Ya halus bangun loba mah. Kumaha sih lieur? Cenah tadi kudu ngumpulkeun saeutik-saeutik. Mau maneh lah. Sing bener geura Kang ari ngabejaan teh ulah sok setengah-setengah, budi lieur ka abina. Pak Haji cenah beli motor listriknya Kang ya? Nya. Apa di mana Nyai? Beda we Bu Haji ngomong ka Habi Kang. Oh, Eta teh bisa dibawa ke jalan Kang? ya bisa tuh. Kan ngaranna ge motor, ngapain make listrik gitu. Berarti lamun ke ngalanggar ditilangna ku PLN ya Kang ya? Nah, ku PLN. Nya anggar ke polisi nilang mah tuh mah ku PLN. Ya kapanan motor listrik Kang? Listrik kan ku PLN. Nya masih nge-make listrik ya angger motor. Kalau pedah make listrik gitu. Jadi urusan yang PLN mah. Urusan kumaha hari Akang? Air rumah sang meteran listrik teh saha? Kan PLN. Nah, meteran. Teu make meteran, dicas, ieu mah dicas. Dicas emang nah HP Kang. Angger kudu aya meteran. Kecuali meureun meteran notopkeun ka Kang isi ulang nya. Arak mau dipariksa ku PLN. 2 bulan dengan Kang. Gitu. Kawan apa motor listrik? Pasti ada hubungan yang PLN lah Kang. Mikir Kang seetik malah. Aya kuatir budak masih ijem, kebapan disekolahkeun ka sekolah swasta, sia Kang. Watir kunaon? Sarua swasta ge sakola. Pelajaran sarua, nah mah teu kudu watir. Nyawatir atuh Kang, cek si ijem mah sakolana teh disamakan cenah Ya Kang. halus disamakan mah tuh. Berarti setara, hampir setara jeung sekolah negeri gitu. Dan penting mah budak mah lain sekolah nah diajar mah. Alus kumaha hari Akang. Sakola ini sih make bangku Kang, make meja sakola teh SDG gitu. Mah ya ieu masih keneh make sama. Disamakan teh lain kitu maksudna Iroh, disamakan sakolana lain diajarna make sama lain tapi sakolana disamakan gitu. Sakolana disamakan. SDG kumaha samakna Kang? Sok ngaco ieu mah. Status Iroh, status sakolana disamakan lain sakolana disama. Status mah Kang ye randa duda eta status. Oh ya sekolah ya status. Sok nyahoanan ieu mah. Lain nyahoanan, mere nyaho. Nya mung teu nyaho, ulah sok nyahoanan era Kang bisi batur apaleun. Leuzeun ngomongna ka abi bisa ngamaklum. Roda ka batur. Kan abi ngomong era.